Kalawan ngucap alhamdulillah wa syukurillah kahadrat ilahi rabbi mudina ya jinten urang saraya tiasa riumung pulung deui kalawan mawa kasalamatan serta dijual syukur kadat anjeunna. Samuga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang saraya ieu ditampi kalawan karidoana serta anu balokarna husnul khotimah. Serta muga Gusti Nu Maha Suci kana riungan urang ieu didamel seperti hiji jalma anu keur wukuf di Arafah. Lamun nurutkeun dina almangat oge nu ditetepkeun ku pamarentah di urang tanggal 8 teh poe itu. Poe Sabtu diayakeun hari Idul Adha. Tapi nu nurutkeun surat telegram anu dikirimkeun ka duta besar Raja Saudi yen di Mekah poe ieu teh tanggal 8 wukuf di Arafah. Poe isu teh di Mekah mah lebaran. Malah jami-jami ti urang sabahagian para ajengan loba oge nu maksakeun lantaran elek ngaburu haji akbar. Lantaran cenah wukuf dina poe Jumat. Nu geus minang kuring terangkeun kuring sorangan encan manggih bahwa hadis atau riwayat ulama anu netelakeun aya haji akbar dina setiap 8 tahun sekali. Karek manggihan haji akbar nu sakumaha diterangkeun dina Al-Qur'an yaumal haji akbari nyaeta waktu Kangjeng Nabi dina haji wada. Kusabab dina eta saat timul lebaran raya Gung tanggal 10 kumpul opat agama bareng sapoe lebaranana. Di antarana Nasara, Yahudi, Majusi jeung umat Islam. Cek Kangjeng Nabi sapanjang dunya aya di zaman Nabi Adam nepi ka kiwari karek ayeuna pisan terjadi hiji poe babarengan lebaran opat agama. Mangka eta poe disebutna Yaumul Hajjil Akbar. Tari ayeuna mah sok nguping di para ajengan. Ya setiap 8 tahun sekali sok aya haji akbar. Saduka teh naon paneranganana. Malah nu kamari anyar-anyar aya ngirim surat ka Mekah nanyakeun dina soal haji akbar ka hiji syekh. Oge rada kiai syekhna teh. Pas itu teh ngajawabna teh buka da urang Arab teh nyahoun aya haji akbar. Itu urang Arabna itu ya. Teh nyaho kuring saumur di Mekah aya ngaran haji akbar. Madak arek rame di urangna para ajengan sok bukeun haji akbar dan wukuf poe Jumat. Ai pang akbar-akbarna mah wukuf teh engke sarek poe Jumat teh kiamah. Da pang akbar-akbarna sabab mun dina kiamah teh poe Jumat. Wukuf nage poe Jumaah eta bener. Emang sami kumpul segala golongan, segala makhluk. Eta nu pang akbarna mah. Aku sabda kitu cek pamarentah Saudi kalawan nurutkeun panelitian serta penyelidikan anu terang yen teu salah deui tanggal hiji bulan Rayagung teh poe Rebo. Jadi ningang wukuf poe ayeuna. Tapi para profesor di urang ahli hisab anu kurang leuwih 3 poe ka tukang malah diumumkeun peuting dina televisi ku Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud sanggeusna diayakeun konferensi di Jakarta. Seluruh anggota Majelis Ulama jeung bagian rektor-rektor AIN atau profesor-profesor Islam netepkeun yen di urang mah tetep lebaran teh poe Sabtu. Jadi tanggal 10 teh. Eta mah dua dana oge bisa jadi bener. Sabab ru'yat lamun nurutkeun pendapat-pendapat ahli fuqaha bejana henteu bisa dipersamakeun di antara satu pulau kepada satu pulau. Nurutkeun tinggi jeung rendahna tempat pangru'yatan atau matla. Sanajan ayeuna bener di Arab sebagai sumber dina agama Islam jeung masih bener berlaku hukum Islam
tangtu kana leuwih ati-atina tibatan di urang. Sanajan kitu tetep dina Islam henteu dibere kasempitan keur umat Islam di sejen tempatna nyieun hisab kalaban hisab goseng kalaban make syarat ru'yah saeta teh nurutkeun tempat hanap jeung luhurna atau tempat panglihatan si bulan tadi. Jadi mungkin kusab jarakna jauh antarana tanah Arab jeung di urang ya mungkin berbeda penglihatanana dina ru'yah tadi. Saeta teh si baheulana nu matak dina kitab Faqih bejana aya keterangan kieu. Lamun urang ti dieu teh leumpang ka Singapura atawa ka Malaysia dina bulan puasa, cek hitungan urang mah di dieu teh karek tanggal 28 atau karek tanggal 28. Ai sedang urang Malaysia mah tanggal 28. Urang Malaysia mah geus ngitung atau nenyo yang eta lain tanggal 28 atau tanggal 10 tapi tanggal 1. Barang datang urang ayeuna kana eta tempat teh beut geus lebaran, kadang urang puasa keneh. Sanurutkeun cek ahli Faqih mah entong tuluy puasa. Buka we di dinya. Sabab ayeuna daerahna dinya mah bener kitu. Ah, kuring moal da karet 28 poe teu alus teh. Itu asalna bejananya. Aku sahab eta para saderek. Kubedana ijtihad secara ilmiah asal masing-masing make ilmu secara ijtihadna serta kabeh berdasarkan Quran atau hadis eta teh diberikan kesempatan ku Kangjeng Nabi idza jahada fa asaba wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Di mana jelema nu ijtihad bener ijtihadna baik menang 2 ganjaran. Hiji ganjaran tina jihad syukuran karena ijtihadna karena akalna, nomor kedua diganjar sabab benerna. Tadi lamun jelema ayeuna ijtihad salah tina jihad ijtihadna mah ngagunakeun sabab hikmat ilahiyah diganjar. Ngan lamun salah dihampura. Sabab geus ngagunakeun seperti urang kieu. Ayeuna urang salat. Urangna lain mujtahid ye. Ngan dina bab salat mah disunah dikulukeun ijtihad. Ayeuna urang datang ka hiji tempat liwung kiblat ka belah mana itu ye? Kulon teh. Tuluy urang nyieun kahati-hatian milikan kana matahari, semuanya moal ke padoman, nanyakeun ka jelema. Bet tetep urang teu ngabogaan kepercayaan, make ijtihad sendiri. Pusab jelema ayeuna make ijtihad sendiri, pawali wajhaka satral Masjidil Haram. Sok we atuh ka mana we. Da ka itu ka dieu ge sarua asal aya satohna. Jadi ijtihadna unggal-unggal jelema nu ahli kiblat di mana rek salat kabingungan ku kiblatna, ijtihad urang geus mutlak ieu kulon teh Ka'bah teh. Ai tiba-tiba urang beut ka belah wetan, kedah ada ijtihad mah cukup kanyaho teh sakitu. Nah, lamun kajaba lamun aya jelema-jelema anu tetela seperti dina bab puasa kami wae tah bab ijtihad dina salat jeung dina bab puasa. Ayeuna urang ijtihad lamun tanggal hiji itu ye. Barang arung bacaan lain tanggal hiji nama ye. Itu karek tanggal 30 gerang ke tanggal hiji mah tah. Atawa urang barang dahar keneh tah. Da teu nyaho tanggal hiji teh ya. Padahal batur geus cukupkeun hisabna jeung ru'yatna yen penting tadi tanggal hiji. Ai urang karek boga lalasan tanggal 30 atau 28. Dasar geus manghibeja yen penting tanggal hiji mah. Sanajan urang geus barang hakan wajib meureunkeun barang hakana dia tempat di harita nepi ka sore jeung teh mah kudu wajib godho. Para sadaya eta tina soal lebaran dina poe isuk jeung dina poe paketo Sabtu. Ayeuna nu ngeunaan sareng
panerangan anu diterangkeun tadi inayatuhu fika lalisaiin minka wa aina kunta hina wajahaka inayatuhu wa qabalaka riayatuhu lam yakun fi ajali ikhlasu amalin wala wujudu ahwalin bal lam yakun guna illa mahdul isra wa azimun niwal. Anu geus mineng kudu ditalahkeun ka para saderek sok loba jalma anu menta doa khusus da saira mah katinggalna mati pisan kuring sok mineng ngajawab lain doa kuring nu mati da teu heula kuring tibatan pasti milik kuring ge lain sabab doa nu mati ngan pasti ieu jadina saite kitu bangsana mah naon sababna sabab Gusti ngadamel untung jeung rugi samemeh ngadamel sagala makhluk teu ditergantungkeun kana sagala sabab da puguh makhluk nage jeung sabab nage encan aya tapi ajali jeung Lauh Mahfuz leuwih heula tibatan makhluk nu aya nu matak urang kudu bener-bener lamun urang ngajalankeun ibadah naon wae oge atawa ngadua kumaha wae oge tetep urang mah kudu boga pendirian nurut parentah Allah rek netepkeun kana keagungan jeung kana kasucian sarta kahijian dat Allah urang rek syukur kana nikmat nu geus baskeun ku Allah Gusti Allah ka urang sarea teu rek hayang dibales jeung teu temela pembalasan kamari geus diterangkeun perlu sate urang minta pembalasan atau buruhan lamun urang buburuh ka jelema da teu mere naon-naon ari jelema mah teu mere nyawa teu mere jasa teu mere matahari teu mere cai-cai asan patut temu urang dijitah kudu minta buruh sapantesna ai ka pangaran da sagala tidinya make kudu minta buruh deui padahal mun mayar hutang ge maapunah pak mayar hutang ya amal urang malah pernah sang kita murid urang ge nyaho ke baheula aya pernah hiji jelema urang Bani Israil pernah ibadah 500 tahun samenit ge teu doraka ka pangeran sakitep mata gen teu wungkul terus tangke dina poe kiamah rek diasupkeun ka sawarga naros Gusti cenah abdi teh ka sawarga teh teh ku kurnia Gusti atawa ku amal abdi syukurnya kami sebenarnya. Abdi mah alim cenah. Hayang ku amal abdi wae ka sabaraga teh. Kana narakakeun we cenah teh pangeran. Anakeun embung, tak usah embung, harus ayeuna urang urup lamangkeun. Amal maneh jeung nikmat anu dipasikeun ku aing ka maneh. Aya tak jadi bandingkeun jeung nikmat diberek mata kenca sabelah ge teu mah 500 tahun teh. Masih loba nikmatna daripada ibadahna. Lamun diurup lamangkeun nu matak bener sekitam didawuhkeun iqbalu man aqbala ilaihi la yazidu iqbalu man aqbala ilaihi wala yanqusu iqbalu man adbara ilaihi wa innama amaraka bihadza wa nahaka an hadihi lima yaudu ilaika yang harupna jelema-jelema ka pangeran kuturut kana parentah ngajauhan laranganna moal namahan ka pangeran mulyana sabab pangeran mah mulyana geus sampurna teu perlu ditambahan deui sebab geus dat anu pang suci ning suci sampurna ning sampurna dina kawahdaniatanana jelema-jelema pada kalupur ka pangeran moal ngurangan martabat kaluhuran pangeran tapi pangeran ayeuna marentah ka urang kudu hade jeung ulah salah. Da eta mah lain keur namahan mulia jeung urangan martabat pangeran. Keur namahan kauntungan lamun urang bener. Namahan cilaka lamun urang salah diparentah jeung dilarang teh. Pangna dilarang bisi jatuh martabat maneh tina kamanusiaan. Pangna diparentah supaya leuwih unggul martabat maneh ti kamanusiaan jeung ti sagala makhluk. Wa innama amaraka bihadza wa nahaka andai an hadi lima yaudu ilaika. Marentah teh Gusti Allah ka maraneh kudu kieu ulah kitu ulah kieu keur maneh. Da keur kami mah teu madak naon. Saeta nu perlu kurang dihartikeun nu sabenerna. Nu matak dina kamari geus diterangkeun layak kuntal buka tasabbuban ila itaminhu fayakin lupah mukaanhu wa yakun tabukal ya ubudiyah kiaman yukirubiah. Kamari teh geus diterangkeun.
Sagala amal perbuatan maneh berupa doa atau naon bae ikhtiar ulah rek dijieun sabab hayang dibere ku maneh. Lamun maneh ayeuna hayang diganyar tetela paham maneh dina agama teh masih kena fisik pisan. Lumayan pisan can boga paham teh. Lamun maneh geus boga paham anu bener mah moal kitu maneh. Ayeuna mah urang teh di sajero jalan ibadah kumaha wae maksud teh rek nemongkeun sifat keabdian rek nangtukeun hak ka Pangeranan. Yen urang geus ngaku kana keagungan Allah, kana sifat jamaah jeung jalanna Allah. Kalawan urang dibuktikeun pangakuan urang ngagungkeun Allah teh ku dohirna ibadah urang. Nyaeta timbul urang ayeuna satu rasa goyatul tagalul, goyatul istighfar, goyatul idhiro jeung goyatul intisar. Jadi ayeuna urang bakti ka Pangeran ngan wungkul rek netepkeun kana kasampurnaan kasucian kawahdaniatan Pangeran jeung rek mengakui kana sagala kaapesan kahinaan diri kumaha we diparentah ku anjeunna rek tumampu. Tah ngan ukur sakitu sabenerna mah. Teu kudu digeblik-geblikan Gusti abdi teh yang meunang sawarga teh kudu kitu era teh. Jelema teh boga ka era jeung jelema kasih pisan belesna. Para saderek eta dina ringkesna ieu teh saluhur-luhurna tauhid teh kudu kitu. Saluhur-luhurna tauhid teh kudu kitu. At-tauhid tarkut tauhid is-tauhid. Atau at-tauhid nu pertama ifradul ma'bud bil ibadah. Rek netepkeun kana kasucian kawahdaniatan kana kasampurnaan zat anu disembah serta kagunganna nyata Allah. Ta ibadah teh kitu. Dina urang geus luhurna gembleng tauhid tadi, saeng urang ningkat dina bagian anu kadua, tarku hakin bihakin. Usah urang bakat ning rumasa, yen bener sagala nikmat nu geus dipasikeun ku Allah teh miti roh ka jasad, jeung sagala para roh jeung jasad, sagala nikmat anu geus karanapan ku roh jeung jasad, eta teh kabeh hungkul karana kamurah asihan Allah. Serta Allah nyieuna kamurah asihan teh sangaja lain lumayan. Lain sakasampurna sangaja ngadamel ka urang. Saku gemleungna di dinya nugi yang Gusti nu maju tengah haja. Ai urang ayeuna naon pagawean nu sangaja disadiakeun pikeun bakti ka Pangeran. Saku mendalamna pamikiran urang saenya mingkat tauhid urang teh dina tarku hakim di hakim. Artina tak tarku hak lil goer. Ninggalkeun sagala hak-hak anu sajana timbul nyang hareup kana hak Pangeran. Jadi moal ngajalankeun hiji parentah nu lain parentah Allah. Jeung lamun barang parentah nafsu jeung parentah Allah, parentah diri, parentah anak majikan, rek leuwih mentingkeun parentah Allah dari parentah nu sajana. Eta tingkatan anu kadua. Tapi tingkatan nu katilu mah lain kitu. Sajabati kitu teh geus nangtung dina at-tauhid tarkut tauhid fit tauhid. Jaman geus luhur tauhid nama nyata jama-jama nu geus boga rasa boro-boro mah jeung hayang sawarga mung kana neraka. Boro-boro mah hayang bawa karamat jeung maunat. Boro-boro hayang diolo diogo, boro-boro hayang kauntungan dunya. Pugu di dirina ge geus teu nyaho sabegeus tergelem dina bahrul guyub mimpi hari jabarut. Pugu geus ngaku sagala perkara ge ku Allah ti Allah. Ucap ayeuna geus ngaku ku Allah jeung ti Allah. Dina pribadi ge teu boga rasa. Yen asa geus bener, asa geus tepi, kitu ge geus teu. Sabgeus tarkut tauhid geus tauhid. Geus nangtung dina iya kana budu wa iya kana sa'in. Wungkul kupitung Gusti naon bae oge. Ka urang kilang bara bisa nepi kana tarku hakim di hakim atau bisa kana tarku tauhid di tauhid atau sakurang-kurang eta heula anan sing bener dina ifradul ma'bud bil ibadah atau izharul ubudiyah kiaman dihukukir rububiyah. Nu mata kurang kudu ngadua. Muga Gusti ngadamel ka jisim abdi hiji abdi nu nangtung nya sijul ubudiyah pi hukukir rububiyah anu bayu karena kenging karidho Gusti. Eta saarusna urang doa teh kitu.
Tak anu eta mah bener-bener kurang kudu diperintah, kudu dipikahayang sugan bareng jeung pastina. Kabeneran jeung kadarna. Muga Gusti ngadamel ka jisim abdi. Hiji abdi nu nangtung dina sidul ubudiyah. Bener dina kaabdian. Kalawan melihara hak-hak kapangeranan. Jadi hirup urang tidak terlepas daripada perintah Allah dina sagala bidang. Para sadare, lamun panerangan anu bieu dihijikeun jeung surat Al-Baqarah nu geus diwaca kamari dina ayat Alif Lam Mim nepi kana ayat wa ulaika humul muflihun. Satina ayat Alif Lam Mim nepi kana wa ulaika humul muflihun dina innal ladzina kafaru nepi kana walahum adzabun azim jeung dina wa minan nasi nepi kana ayat ya ayyuhan nasu budu eta teh dibagi tilu bagian. Anu pertama nyarioskeun jalma mukmin, nyarioskeun pagawean jalma mukmin. Nyata tina ayat Alif Lam Mim nepi kana ulaika humul muflihun. Tina ayat innal ladzina kafaru nepi kana walahum adzabun adim nyarioskeun pagawean jalma kufur. Tina ayat wa minan nasi kana nepi kana ya ayyuhan nasu budu nyaritakeun kalakuan jalma munafikin. Engke mah di akhirat munafikin jeung kafir teh sanomer. Ngan dua we, mukmin, kafir. Boh kafir mutlak, boh kafir fasik, boh kafir munafik. Ngan ayeuna di alam kasyariatan, di alam dunia saengga dibagi tilu. Aya mukmin, aya kafir mutlak jeung aya kafir munafik. Nu sifat-sifatna kabeh jadi terangkeun. Ta ayeuna urang sararea supaya ulah termasuk kana innal ladzina kafaru. Supaya ulah termasuk kana yu wa minan nasi mayaqulu amanna. Sok urang gelagali ku diri urang pribadi harti dawuhan Allah sing disurupkeun jeung laku urang, sing nyerep jeung hati urang dina dawuhan Allah. Zalika kitabu nepi kana wabil akhirat hum yuqinun atawa nepi kana dawuhan Allah wa ulaika humul muflihun. Nah geus cocok urang didinya. Yen bener zalika kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Lamun urang terlepas tina la raiba fi hudalil muttaqin tangtu urang asup ka dua perkara. Nah asup kana innal ladzina kafaru atau asup kana wa minan nasi mayakul. Saeda teh kabeh kudu make ilmu perasaan. Kudu make ilmu rasa nu sajatining rasa. Anu kuring minang diterangkeun sorog rasa sukma sajati. Jatining rasa la ilaha illallah. Konsikna nu bari bisa nguwakeun rasa urang nu sabener teh nyaeta sukma. Dia kapan sukma ternyata akal. Sorog rasa sukma sajati. Jatining rasa, tah rasa urang teh kudu bener ditangtungkeun dina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya urang kabagean kana hudalil muttaqin. Di mana urang geus teucing dina hudalil muttaqin, karek pagawean urang allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tangke mah di mana urang geus Quran jadi hudalil muttaqin akibat rasa urang geus didasarkeun kana kalimah la ilaha illallah. Pankena mah kieu sadere sekolot mah tutup bayu sampurnaning nafsu. Tetep iman sampurnaning syahadat. Tah kudu bakadinya nafsu urang teh kudu geus katutup. Ulah urang dikuasai nafsu. Tapi nafsu urang kudu dikuasai urang pribadi. Tadi mana geus kitu, urang geus diajar tutup bayu sampurnaning nafsu, tetep iman sampurnaning syahadat, karek gumilang sahayana kalimah la ilaha illallah. Saan. Tak kucaangna kalimah la ilaha illallah dina rasa urang pribadi. Jika urang ngarti disebutkan innal ladzina kafaru. Berarti dia dengan surat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim. Saderek lain ceuli ieu nu nyahoeun teh. Lain mata ieu nu nyahoeun teh. Nak kulan pakapupingna aya kurawas eta mah sakadar alat. Nak kulan katinggalna aya kuresep eta mah sakadar alat. Tadina tungtung ceuli urang ieu teh eta mah haja harapan narimaan. Dina tungtung ceuli ieu teh urang aya keterbangan kita. Hiji lamad anu katila itusna. Antara lamad jeung ceuli leurbing ieu teh di satu kangeuna aya hiji urat bodas. Urat bodas ieu teh cakup geteranana lamun ngadenge suara nu kasar, nu lemet, nu pikahartieun jeung nu henteu sasi lamad ieu teh ngageter. Patepung jeung urat anu bodas, nu eta urat anu bodas. Untuk ceulina teh. Nak kulan beureum ieu mah, nak kulan teh hideung, na ieu teh kulan bodas. Tanu ngahukum bodas beureum hideung teh, mata lain matana akalna. Tapi lamun ieu geus hubungan urat anu bodas nu aya antara panon luar di hubungan kana qalbul fahmi nya teh rupa akal teh atos teh kaharti nanaon oge kadenge tapi teu kaharti tadu sebutkeun innal ladzina kafaru sawaun alaihim al-ghatam lam durihum sabab ayeuna entah dilenggangkeun ta ku pangeran entah dipiteskeun atau mungkin seperti khatam Allah tadi bisa tutup. Saingan naon nu dicaritakeun teh hayang maham, naon nu kadeuleu teh hayang memikirkeun. Du padahal geus kuring diterangkeun aya sadrul qalbi, aya qalbul fahmi. Sagala omongan nu diomongkeun ku batur atawa ku urang. Sagala ajian nu diwaca ku urang atawa ku batur. Asup kana sadrul qalbi. Kulit ati. Tadi kulit ati urang pinuh. Rupa-rupa catatan amal perbuatan urang nu kadenge ku ceuli jeung nu kadeuleu ku mata. Tapi dieu teh asup kana qalbu fahmi, dipaham, diperdalem ieu teh omongan teh kumaha. Dina pahmu baru nepi kana naon? Kana qalbun sapakoh. Nimbulkeun satu kamauan. Hiji kahayang. Lamun kieu mah yeuh saharti hayang. Salamun ayeuna eta urat anu bodas anu ayeuna liang ceuli urang. Jeung anu ayeuna mata urang tadi eta geus putus. Sa eta teh moal bisa nimbulkeun paham, moal bisa nimbulkeun pikiran, sae terus. Sae pisan nu kudu urang dijaga. Yen anu bisa nyebutkeun raos, tarik, kasar, lain ceuli akal urang pribadi ngan bangating ku otomatis antarana ceuli urang jeung ketegan si urat bodas nu tulis kana akal saing ngarasaan aduh urang dia da asa meuni eta kuraos-raosna kurang suara da asa nyempil bae kana tungtung ceuli teh padahal mah eta teh lainna tungtung ceuli akal urang pribadi nu neuleuh teh nu bisa ngahukum teh bodas aluh gede hideung poek caang akalna. Tapi lamun akalna ayeuna geus tertutup ku syahwatna. Syahwatna teh ngan hayang seueuh nyatu ade pake loba duit bisa pelesi geus katutup kitu akalna. Tasi urat anu aya dina ieu teh ya. Na ceuli dina mata teu nepi kana akal anu salimah. Kana akal anu salamet. Disebutkeun nepi kana qalbun salim teh. Ngan dirinya bae ngucak mah teh. Yang loba duit seueuh nyatu sugema rupa-rupa eta teh sabab sudah terbunuh urat anu aya antara hubungan ceuli sareng akal. Saena urang kudu bisa ngahirupkeun. Di Quran inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sanyanya kami geus nurunkeun kana ieu Quran ku bahasa Arab jeung ka bangsa Arab supaya maneh bisa maham, supaya bisa hirup akal maneh. Insyaallah sampai mati. Cuma tak disebut cicit sebagian mah. Ayat tawad Allah la taqtulun nafsal lati haramallah. Ulah manaehan maraneh kabeh kahiji awak-awakan nu Allah geus ngaharamkeun. Kana eta maehan
Nu dimaksudkeun nafsal lati haram Allah teh nyaeta jelema nu geus ngabunuh akalna pribadi. Tak akal urang teh dipaehan. Tapi secara tafsir mah memang takdir mahal teh nyata maehan jelema sonder dosa. Kadua-duana ge mungkin bener. Saeuna teh rata-rata aya nu maehan jelema jeung jelema rada saran. Tapi lolobana jelema teh ayeuna keur maehan dirina pribadi. Nu matak ayeuna sakabeh jalma kufur, sakabeh jalma munafik, kabeh ge keur manehan manehna. Ngan manehna teu nyahueun. Jeung eta pagawean teh keur maehan dirina. Keur ngabunuh dirina. Padahal Quran geus ngalarang la taqtulun nafsal lati haramallah. Akal urang jangan dibunuh. Naon sababna nu matak urang diharamkeun ngahakan arak. Sabab matak maehan akal. Naon sababna nu matak urang diharamkeun adu-aduan. Sabab matak maehan akal. Lamun jelema geus paeh akalna berarti paeh saluruhna. Anu matak ayeuna urang sarea sageus tercatet sagala nu kadenge dina sodul qalbi dina kulit ati geus tercatet saeta teh kudu diinget-ingetkeun. Kudu dipaham-pahamkeun. Kudu dirasa-rasakeun. Nu matak mineng kuring caritakeun lamun ngelmu kudu surup jeung laku supaya nyerep kana ati. Tina ati tees kana roh. Tina roh tiis kana rasa. Karek ayeuna jasmika rasa sampurna. Lamun rasa urang ayeuna geus ditepikeun kana sajatining kalimah la ilaha illallah. Atuh puguhan naon nu jadi sabab deungeunna. Moal matak deui mahun kabeh ge. Naon sababna nu matak jadi henteu munafik? Jadi munafik. Pangna jadi munafik teh sabab imana ka pangeran eueuh tawakal. Yang ieu sabab ya mahun teh. Ku itu sieun, ku ieu sieun, ku ieu hariwang, ku itu bingbang. Sababna eueuh tawakal. Tapi lamun urang geus ngabogaan iman anu tauhid, nu ngabuahkeun sifat tawakal, nanaon hiji perkara nu ngabingungkeun ka diri urang. Eueuh paribasa ti mana jeung kumaha eueuh. Di mana maneh? Kumaha maneh teh aya? Da kabeh geus beuki di atas billah minallah lillah ilallah. Ari seureun nu aya. Abdi untung saha nu nguntungkeun. Abdi rugi saha nu ngarugikeun. Abdi cager saha nu nyagerkeun. Abdi gering saha nu ngageringkeun. Eta sailana. Lamun urang teu lumpat ka dinya, nah jadi kufur mutlak atau jadi kafir munafik. Sabab bongan rasa urang encan cicing dina dasar sajatining kalimah la ilaha illallah. Dari cek la ilaha illallah mana hiji perkara teh aya. Tanu matak ayeuna urang teh pangna urang teu bener nangtung dina sajatining rasa la ilaha illallah sabab urang encan alladzina yu'minuna bil ghaib. Encan percaya bener karena perkara goib. Pertama goib ke pangeran. Kedua goib ke malaikat. Katilu goib karena poe kiamat jeung sajabana. Sakur perkara mugoyabat. Tak pertamana urang teh kudu percaya kana goib. Heulaanan. Goib soteh cek nu lali. Samar soteh cek nu mangmang. Cek nu wabil akhirat hum yuqinun mah. Goibna, samarna. Naon sababna? Sabab ayeuna geus bener. Kala la ta'lamuna ilma yakin. La tarawuna jahima. Lamun mah maraneh kabeh. Geus pae nyekal kana ilmu yakin mana Al-Qur'an. Setiap ayeuna Qur'an sebutkeun ilmu yakin pasti benerna. Tang nu balik nimulkeun dina hate urang iman aya nu yakin. Di mana urang geus kala la ta'lamuna ilma yakin la tarawuna ayana yakin. Kala la ta'lamuna ilma yakin la ta'awuna jahima summa la ta'awuna
ana yakin. Nu matak jalma anu geus iman mah antara dunya jeung akhirat teh da geus pinuh percaya kana ilmu yakin teh. Geus ngabuahkeun sifat tawakal. Ninggal ka akhirat teh sudah ninggal urang ka kieu we, dahaya hahala. Sabab geus percaya kana ilmu yakin teh berupa Quran atau hadis. Aku urang geus percaya kadinya dinya pisan karek wabil akhirati kum yukinun. Muarek aya teu kasieun jeung di hariwang siwat hirup teu meunang pitulung pangeran, teu meunang pangabuah pangeran. Sabab jelas tiap jelema anu teu meunang ka pangeran neraka pibalukureun. Jelema anu percaya bener ka pangeran sabaraga geus kadeuleu we akhirat. Jamaranana bener lain nyium teu nyium ceuli teu nyium mata. Istuning ayana yakin di dunia kene geus neuleuh. Boh neuleuh kumaha jalan saari-ari kieu, boh neuleuh kumaha jalan impian. Nu matak baratur mah nya zaman sahabat nu pernah saha sahabat nu pernah datang ka Kangjeng Nabi subuh-subuh keneh. Haris di mana cenah maneh isuk-isuk subuh-subuh keneh datang ka dieu. Oh abdi teh cenah dongkap ka dieu teh bari mawa iman anu bener. Naon cing? Iman maneh teh. Coba abdi teh percaya kana poe kiamat, kana barang gaib. Jeung abdi ngabenerkeun kana kara gaib. Malah abdi puting tadi teh pernah ninggal sawarga jeung neraka. Jeung ninggal kaumulanna jalma-jalma anu paraeh dina mati syahid. Salamun bae atuh impian tinggalan abdi teh bener, atuh muga we Gusti Nabi teh sing mangduakeun ka abdi sing paeh dina medan pertempuran. Supaya abdi paeh syahid. Oh, cek Rasulullah. Nya kajadian haris mautna dina medan perang Uhud. Perang Badar. Takut sahabat ayeuna panggung abah cuma hayang pengen tadi doakeun bah. Atuh kalau doakeun geus salamet ku Allah dina paeh. Di depan urang mah. Atuh eta mah lain ilmu yakin. Takut sahabat batur mah geus wabil akhiratuhum yuqinun. Geus neuleuh ka akhirat teh. Teu mata. Anggur datangan bilang muga wae cenah abdi doakeun sing paeh syahid dina medan pertempuran. Ya kacayoskeun hari pupus. Lain nyimpieuna tadi deuleuana bukan jadi bener. Bener eta teh. Deuleuan maneh teh bener. Itu pisan iman teh. Disebutkeun ilmu yakin jeung ana yakin teh. Kalau punya bener atau abdi mendoakeun supaya abdi paeh medan pertempuran. Oh, didoakeun nya nepi ka mupusna nya dina perang Badar. Saat tanya itu ibunya datang. Rasulullah, abdi bade tumaros. Kumaha kauningana anak abdi haris. Sangetna maut dina medan syahid. Nah di sawarga atau neraka. Lamun dina neraka abdi teh rek ceuri. Lamun dina sawarga abdi teh rek ceuri. Haris aya geus aya sawarga firdaus. Lain ceuri eta inungan teh cekak atau gumira usab eta paninggalan dia kudu bener. Desesikeun siga urang. Nah kitu batur mah. Sabab goib teh cek nu lali samar teh cek nu mangmang. Cek nu yakin goib samar. Tapi geus ayeuna yakin biji dan ilmu yakin imana geus ngabuahkeun tawakal. Anu matak ayeuna salat wabil akhiratuhum yuqinun. Barang berekna geus asa-asa. Kop. Cuma namun wajib. Sajan usunat kop tak kabeh terkuring teh. Pan urang mati balik. Mah naikeun urang teh dikeun mah. Sajama nu geus wabil akhiratuhum yuqinun teu. Teh kitu. Mana barang nu geus disidgahkeun ku urang kalawan ikhlas, boh wajib ada sunat eta keur milik urang. Nu di imah dicantang tuh, du karek di air maling, du karek ku batur, du karek kahakan.
Eta pendirian jama iman. Sabab ayeuna geus tangtung dina wabil akhirati hum yuqinun. Quran geus jadi hujan kana dirina. Anu matak ayeuna di antara kalimat zalika kitabul la raiba fi teu make waw wahudan. Wahudan bil mustaqim. Tapi ayeuna teu make waw. Dijieun teu kajian badu zaman mah teu badu kamal naon dengan kobar kadua. Disebut nasik tukang ahli ma'ani kamalul ittisal. Antara kitab jeung hudan, antara kitab jeung larai bapi teu bisa dipisahkeun. Memang jenisna pribadi. Quran teh hudan teh nya Quran teh. Larai bapi teh nya Quran teh. Quran teh nya larai bapi teh. Nu matak disebut kamalul ittisal. Tidak bisa dipisahkan antara hujan jeung zalika kitab. Para saderek, tayeuna ku saharea teh kudu dirasakeun. Para santri sok minang datang ka kuring, atuh moal abdi sing didoakeun sing cai ilmu nape, teu gampang. Akhirnya Quran da ueudina eta. Quran hadis atawa panerangan ulama nu sailama jeung Quran jeung hadis eta ilmu nape. Ayeuna nape jeung teu dalil ilmuna nu teu nape teh. Ngan tergantung kana ati urang pribadi. Lamun being koronat khosya wa alaihi napun. Lamun bae atuh urang macana kana Quran jeung kana hadis teh. Bener jadi sabab urang sieun ku Allah. Bener eta ilmu nape teh manfaat pikeun urang. Tapi lamun termasuk karena innama yahsallahu min ibadihil ulama, la yasa ulama bikasatil ilmi, walakinnal ulama khaballah. Nu kajumlahkeun ulama lain loba ilmuna, tapi jalma nu sieun ku pangeran. Sajalma nu sieun ku pangeran, tapi sieun ku pangeran minang kudu diterangkeun, lain siga urang sieun ku meong dikerekem. Sieun katingalun teu ka bawah. Siga urang rek tumpak bus, siga urang rek tumpak opret, lain sieun kagiles. Tapi urang rek nyaba, sok sieun teu kabawa, paboro-boro lumpat hayang gerasup. Tak urang sieun ku pangeran teh, sok sieun teu kabawa ku karidona, sok sieun teu kabawa ku pangampurana, sok sieun kabawa ku kurniana. Kabeh pada sari'u ila magfiratin min rabbikum, pada lumpat tarik mudah hayang menang pangampura supaya kabawa. Eta nu dimaksudkeun hudalil muttaqin. Eta disebutkeun alladzina yu'minuna bil ghaib. Samimpin tamah ghaib kudu samimpin tamah sieun. Satalung urang mun diudak meong puguh datangna. Tapi lamun diudak ku kudrat ilahi rek di mana ngajagana. Ngotak lebih pantas urang sieun kudu gaib rupana pangeran daripada kudu bukti. Malah urang kesasakakan datang kita. Datang kita sini. Eta teh kudu diingetkeun. Ayeuna urang kerjag Allah ngarasakeun diwarang nyabut nyawa ka malaikat. Malaikat maut siapa tahu. Takutap ayeuna Allah leuwih gaib. Allahu ghaibun wa qalbu ghaibun. Tatba'il ghaib bil ghaib. Balik setangkeun. Allah eta samar. Ati urang samar. Kasamaran ati urang kudu dipake meuleuh kadat anu samar nya tarubana Allah. Jadi urang ayeuna nu yakin teh lain sungutna. Nu yakin teh lain matana. Tapi nu yakin teh atina. Nu waspada teh ainu basirahna. Allahu ghaibun wa qalbu ghaibun. Fatba'il ghaib bil ghaib. Allah eta samar, ati urang samar. Geura tego pangeran ku ati urang anu samar, eta ainu basirah. Kamu urang geus meuleuh kana kekawasan Allah si ainu basirah urang bener urang kadieu. Sangti urang kana baik bisa yu'minuna bil ghaib. Moal aya samarna.
Yo bahasa ibu mengambil goib deh. Keur ngawayagrah urang nu bararodo. Keur ngawayagrah urang nu urang mo. Ai kerjaan mutakin manusia benerna atuh dawuh goibna. Da kabeh geus makrifat ka pangeran. Geus istihdorul qalbi. Geus bisa ngahadirkeun atina ka mana? Kana hadratil ilahiyah. Wa ainul basirohna. Bener sabab ilmu yakina. Sehingga menjadi iman ainul yakin. Atau nele karena ainul yakin. Sehingga jadi iman hakul yakin. Tak urang ayeuna asa pang bener na jadi jalma iman sing coba dibana dipapai. Mana bener Allahnya yumin bil ghaib. Bener urang wa yuqimuna shalah. Nu kamari sabagian anak diterangkeun. Yuqimuna shalah. Disebutkan iqamatu shalah teu kumaha. Tah para sadere. Disebutkan wa yuqimuna shalata. Nu kamari diterangkeun sakadarna. Nu disebutkan iqamah salat teh. Nu kumaha. Nyata jama-jama nu nyaho di keagungan wujudna pangeran. Nu nyaho di keagungan kasucian pangeran. Nu nyaho di kesempurnaan kawahdaniatan pangeran. Ini barang ini timah prak wudu. Wudu teh nyaho. Pangna abdi wudu teh mikeun hadas leutik. Pangna abdi mikeun najis. Pangna abdi mikeun hadas gede teh sesuci ngaranna. Karena resnya ngahareup hadas anu suci. Lain bersuci dina jasadna. Berupa daki, berupa najis, berupa hadas leutik jeung hadas gede. Tapi hatena gerek disucikeun tina sifat munafik. Dina amradul qulub eta gerek dibersihkeun. Nu sabersih-bersihna. Tak kusab ayeuna. Urang ayeuna make pakaian anu alus. Karana rek nutupan orat urang supaya ulah kadeuleu ku jelema. Karangan urang ulah kadeuleu bisa. Tapi encan tangtu. Kusawab ditutupan orat urang dina alam kajasadan, encan tangtu bisa nutupan karena orat urang di alam karohan. Roh urang age perlu ku ditutupan. Ditutupan anak roh urang tina kacelaan, nyaeta kumeunangna karido jeung pangampura Allah. Tanu kudu ditiangan tak bisa bener nama. Lamun urang hayang bisa ditutup kacelaan, panggelan teh kudu neangan dah nang karido pangeran. Sab eta nu balisna hukum, jeung eta nu balik tetepkeun hukuman. Makhluk mangan ukur basa jeung curiga. Curiga jeung basa jelema tukang moyok. Dari poyok ti matak borok, dipuji ti matak suci. Nun ku pangeran nu sacidu metu sakecap nyata, sia kotor, sia alus. Eta mah jadi kabeh. Tah batur mah nyuk-nyuk darur mah paisung apaan deh kitu. Si sukma teh. Sia hade, sia goreng. Sia ahli sawarga, sia ahli neraka. Eta mah jadi mah miseuh. Sia paeh, sia hirup mah bisa kahalangan. Ai jelema mah ngan ukusat ancaman. Jelema ukusat sarita teu ngabogaan pasti nu ngajarikeun. Teu bogaan kadar nu nganyatakeun. Tapi Allah nu mastikeun jadina hukum. Innallaha azizun hakim. Sahawa nu dihukuman ku Allah kabeh bari kalah lumpuh tidak berdaya. Tak urang ayeuna sebagai umat mukmin caritana. Supaya bener kamukminan urang teh bener allazina yu'minuna bil ghaib. Di lain ayat ditafsirkan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Pasti yang disebutkan jelema iman teh ke Quran.
Jamak nu percaya ka Allah jeung ka Rasul sumalandar tabu. Saeutik teu aya sifat mangmang, ragu-ragu. Teu boga sangka wasangka, teu boga sifat yatarodadun, bingung. Teu boga surat hamun, hajnun, gaya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Sajabati adilah gemlang tina iman anu tauhid ngabuahkeun sifat tawakal, percaya kana wa'ad jeung wa'id Allah kana kabenaranna. Daek jihad daek ngaluarkeun harta banana, ngaluarkeun tanaga jeung jiwana sampai melayang ke teu kieu. Nu kitu disebutkeun mukmin teh. Urang ayeuna ngaku jadi jalma iman, nah termasuk karena Allah nya yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada termasuk karena wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Pan eta mah munafik. Nu kamari kitu terangkeun, lamun urang ayeuna inget dah. Nah urang ngomong sabenerna atau palsu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong urang, aduh, eta mah dipayeuneun Allah begitu ngaguluntang wani bohong. Wani palsu ngomongkeun inna sholati wa nusuki. Malah ditambah wa ma ana minal musyrikin. Padahal urang teh ketingna isok asbabi. Padahal urang teh ketingna isok agrodi. Kerahayang dipunyung dipuja, kerahayang diolo diogo, padahal urang teh ayeuna kerahayang ingin reg ku amal pribadi asa ieu aing hade pidaku kana neraka. Kapan isok asbab? Nah urang wani ngomong ayeuna wa ma'ana minal musyrikin. Paeta urang ngabohong dipayeuneun Allah. Lain dipayeuneun jelema deui. Nya termasuk urang kana yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yakhda'un. Jeung teu bisa nipu eta si jelema. Allah ka Gusti Allah jeung ka jalmi. Illa anfusahum angin ka jelema teh ngabodoh kana awakna sorangan. Nipu kana awakna sorangan. Mapaesan ngeunah kana awakna sorangan. Lain nipu ka Allah, lain nipu ka jalma mukmin. Nu matak urang ayeuna sagala carita urang tadi nu teh kumaha tadi terangkeun kudu kaluar tina ati anu suci sabagi sak nu utama wujudna amal perbuatan urang anu soleh bila ngahota. Pangeran cukup nyen saksi ai urang geus boga saksi naon. Eueuh saksi kang nomor hijina nurek dijieun saksi ku pangeran iwasi ati urang pribadi. Wa innahu ala dzalika la syahid. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Pangeran nu sakitu waspada jeung uninga geus cukup nyeun saksi. Pertama saksi sajumlah anggota urang. Kadua saksi malaikat raqib atid. Katilu saksi ya tempat-tempat nu urang dicicingan. Ai urang ayeuna ngaku jelema naon saksina? Naon saksina teh? Saksi nu kudu jadi saksi nu sabenerna ku di urang, ieu di urang kudu ngabogaan qalbun salim. Ati anu salam. Bener ati urang teh telah deukeun api qulubihi maradun. Teu pajarahumullahu marado. Sudah terlepas daripada amrod, belum